Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, balik sareng orang di Hahui TV. Kuring Jomi sarta rencang orang Sofura di liputan Hahui. Haturan mengabarkan warta-warta anu dipercanten. anu urang rangkum di kejadian-kejadian anu viral anu lumangsung edisi Kamis Kaping 17 Oktober 2018. Sim kuring pun dena Mustika Gumilang nu baris ngaduhikeun warta salengkapna. Akhir-akhir ieu lumangsung musibah anu tumiba ka nagara urang. Musibah nu lumangsung nyaeta caah, lini bumi, sarta kabakaran leuweung. Nya leres Deomi, kabakaran leuweung ngandangan wargi Kalimantan sarta Sumatera. Kabakaran leuweung anu lumangsung parantos 20 tahun leuwih ti heula. Sarta ayana pamadam kebakaran sok usik kalawan tapis ngabantuan wargi Indonesia. Leres Safura, kuring reueus ningali pemadam kebakaran anu tapis. Salaresna, kuring eueuh kumaha cara damel maranehna dina ngaluuhan kebakaran anu lumangsung. Hayu urang regepkeun wawancara anu dipigawe ku rencang urang di lapangan. Sebelum ka wawancara, urang saksikan pesan-pesan ieu heula. Audio Jungle. Shopee. Anjir nang atas abdi. Anjing hayang naon? Nih, Shopee. Di Shopee beli bunga, beli semua. Di Shopee, di Shopee, gratis ongkir, semua beli semua. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kalawan kuring Esa Aliviani tos di tempat bade melaporkan di kantor pemadam kebakaran cabang Kendal. Di dieu kuring parantos jeung narasumber kuring. Yuk. Bade tumaros Pak seputar damkar. Satahacan Bapak namina saha? oh nya pun di dia abdi selaku Irfan nya anggota pemadam kebakaran. Jadi nami abdi teh Irfan. Irfan. Ya, panjanganna Irfan Hidayat. Bade naros naon? Bentar. Kuring hayang naros ya Pak. Di mana pusat dinas pemadam kebakaran? Oh, jadi kieu nya anu dipika disebutin di Kabupaten Bogor itu pusatna teh di dieu di Cibinong. Soalna benten-benten nya aya nu kabupaten, aya nu kota. Ai pusatna kabupaten itu nyaeta di Cibinong ya. Nya Lalu naon wae sabab-sabab kebakaran anu kantos ditungkulan ku Bapak petugas? seueur nya amun sebabna teh seueur. Nyata dina listrik nya. Dina kompor, ibu-ibu biasana sok masak gitu nya, nu toledor nyata. Terus seueur di anu misalnya bisa nyebabkeun kebakaran teh seueur teh nu nya ieu keuna. Tapi nu umumna, nu dominanna nyata listrik sareng kompor. Nya begitu. Anu kedua nih Pak, kumaha wae nu mimiti dilakukan waktos lumangsung kebakaran lamun petugas pemadam kebakaran teu acan sumping Pak. Oh eta nya eta nu perlu diperhatikeun nya. Soalnya kan ai wargi mah nya masyarakat teh teu terang teu apal tujuanna kos kumaha nya. Amun bisa mah selagi kancana misalnya apina alit keneh kedah disiram. Amun misalnya kebakaranna eta berasal dari tina kompor nya kedah nyandak si tetehna ke kedah nyandak kain amun teu handuk naon ke ditempelkeun nya. Misalnya kos kebakaran masih ieu keneh nya alit keneh. Tapi misalnya antos ageng kebakaran anu antos ageng eta kedah ngantosan pemadam tekenging gegabah ya. Misalnya aya kebakaran kitu tekenging gegabah. Soalna urang teh teu terang naon wae anu kudu diperhatikeun entah keselamatan naon teh pokona mah kedah ngantosan pemadam.
anu ka tilu Pak. Nah, kebakaran anu sering lumangsung di Indonesia. Seueurnya rata-rata teh nu di Indonesia nu ayeuna keur sering diieukeun teh hiji lahan ya, nu seueur teh lahan. Sampah kadang. Pokoknya anu sering-sering marak itu di Indonesia teh eta. Anu kaopat sih Pak. Di mana kebakaran panggedena anu pernah Bapak bereskeun? Pengalamannya anu dinten-dinten santosna pengalaman anu paling agung gitu, paling bener-bener tiasa dilupakeun teh nyaeta Indomarko sareng Indosemen kemari-kemari nya. Anu terakhir nih Pak, parantos sabaraha lama lami Bapak jadi pemadam kebakaran? Sancana teh abdi teh ngan saukur abdi teh anggota anyarnya karak 1 tahun kurang lebih setahun lah nya. Punten Pak, aya naon wae perkakas anu di mobil damkar? Nya sancana kieu nya supaya kurang lebih terang gitu nami-namina mangga urang sanggakeun ka. Aya teh Pak. Pemadam kebakaran aya peralatan-peralatan anu biasa digunakan kanggo madamkeun kebakaran. Nyata di dieu teh umumna tos tararangnya ieu teh namina naon selang. Ngeun saacana selang ieu teh aya ukuranna. Nah, jadi nu agung teh ukuranna 2,5 sareng anu alita eta saukuran 1,5. Nah, di dieu oge aya berarti namina ieu we connection. Ye amun cek bahasa Sundana ye. Nah, gunana ieu jeung nyambungkeun selang 2,5 sareng 1,5 supaya bisa nepi ka kebakaran. Jadi kajangkau tempatna. Nah, di dieu aya ieu namina teh nozzle nya. Nah, kagunaan teh ieu nozzle kanti nyemprotkeun cai nya, jadi nembakeun di dieu teh aya 2 nya. Jadi ieu aya tipena. Sami ieu ukuran lagi. Aya nu 1,5, ieu nu ukuran alit 1,5. Aya ge nu 2,5. Ngan nu 2,5 teh jarang dianggo. Anu nu 2,5. Jadi kaseuran teh nganggona nu 1,5. Terus iya dia aya mesin mesin pemadam kebakaran. Dia aya mesinna sami iginya aya pemancaran teh. Nah, iya ukuran 2,5. Misalnya jaraknya jauh bisa pakai nudil. Tapi kaseuran pemadam teh pakai 2,5 amun misalnya upamina caket jarakna. Ya. Gitu. Punten Pak, saacana atur nuhun kanggo waktuna. Nuhun ya ieu atas dukunganna ieu upami dari Maret Bangga datang ke dinas pemadam kami Cibinong Pemda. Musak itu liputan disimpulin dialihkan deui ka studio. Audio Jungle. Musa kitu liputan ngeunaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, urang cekapkeun dugi ka dieu aya saur ti 10 urang di nu kiwari ngancik nu bihari. Sejayana sampeurna jaga mugi ya janten lenyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngakolakeun hak wiwata sim kuring pun deuna mustika gumilang. Seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hahuy. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.